fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib sareng wajib bi haqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala non al-kidamu sifat kidam naon al-kidamu sifat kidam hartina teu aya mimitina wa maknahu jeung ari maknana wa makna sareng ari makna nahu itu sifat kidam annahu sanyana Gusti Allah teh la awwala lahu la awwala henteu aya mimitina lahu pikeun Allah taala anu maha luhur Allah taala. Wadiduhu sareng ari lawanan sifat kidam. Wadidu sareng ari lawanan hu itu sifat kidam. Al hudusu eta sifat hudus hartina anyar. Hartina anyar. Wa dalilu sareng ari dalilna anu nuduhkeun ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kidam annahu sa'nyana Gusti Allah annahu sa'nyana Gusti Allah laukana lamun bukti hadisan anyar laukana lamun bukti hadisan anyar lah taju mika butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa sareng ari Allah butuh kanu nganyarkeun atanapi wa huwa sareng ari Allah lah taju ila muhdisin muhalun eta teh mustahil. Sok dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al-kidamu sifat kidam teu aya mimitina wa manahu sareng ari mana sifat kidam anahu saestuna sanyana Gusti Allah la awala teu aya mimitina lahu pikeun ka Allah ta'ala maha luhur Allah wadiluha sareng ari lalawan sifat kidam wadiluha sareng ari lalawan sifat kidam al-hudusu eta sifat kudus dasna nu anyar padalilu sareng ari dalilna anu nuduhkeun ana dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kidam itu kasifatan kidam anahu sanyana Gusti Allah laukana kabukti yen Allah laukana hadisan laukana lamun bukti hadisan anyar eta anyar lah taju ila muhdisin kanu nganyarkeun bahwa sareng Allah butuhkan nganyarkeun muhalun eta teh mustahil. Saking yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Di dieu ayeuna urang ngabahas tentang sifat-sifat Allah anu wajib. Sifat Allah anu wajib teh sabaraha? Aya 20. Mana anu 20 teh? Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan kaliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggeng beda jeung sakabeh kabeh nu anyar jumeneng kalawan data hiji Allah dina datna hiji sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga hirupna ngadamu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa nu uninga anu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawu jadi sadayana anu wajib 20 eta teh sifat nu wajib di Allah anu 20 kabagi sabaraha opat opat hiji kaasupkeun kana sifat-sifat naon naf sia kaduana salbia katiluna ma'ani kaopatna mana adomna wujud teh sifat nafsia beda deui jeung kidam kidam dugi wadaniyat eta mah sifat salbia kidam dugi wadaniyat eta mah sifat salbia lamun ti sifat kudrat mah dugi ka sifat kalam mah sifat ma'ani eta mah kade urang ulah salah sifat ma'ani eta mah kade urang ulah salah ti kaunuhu qadiran ma dugi mutakaliman sifat eta sifat maknawiyah kade orang ulah salah eta sifat maknawiyah kade orang ulah salah. Tadi dia orang ngejelaskan tentang sifat Allah anu nomor kedua jeung nomor ke-22. Ngali sok bari di salat sifat Allah segede kieu. Sifat Allah nomor kedua ieu teh diduduki ku sifat anu naon? Wajib. Sifat Allah anu ke-22 diduduki ku sifat naon? Mustahil. Tah, sifat wajib nomor 2 nyaeta sifat kidam. Sifat anu mustahil nomor 22 ti Allah sifat naon? Sifat iya dua anak kudu aya nu kudu aya nu kudu eueuh. Anu wajib mah kudu naon? Kudu aya, anu eueuh mah anu mustahil mah wajib eueuh. Sabab teu kaharti ayeuna lamun anu wajib eueuh, anu mustahil aya. Teu kaharti. Kahartina lamun misalkan ayaan ayeuna anu wajib aya, nu mustahil eueuh teh kaharti. Kitu nya, logika sederhana gitu. Di natijan tadi disebutkan tadi wajibu fi kita ala al kidamu wa manahu tak makna nahu ieu teh karena sifat kidam tak annahu sanya bisa Allah teh naon
La awal la awala lahu Allah tenon teu aya teu aya awalna kembali heula sifat kidam teh ieu tadi dinadomkeun ka asupna kana sifat naon salbiah salbiah non definisina sifat salbiah teh salbun amriyali kubil mausuf atanapi dina nun sanesna keterangan salbun ma la yaliku lillah hartina naon nyabut kana perkara anu talayak di Allah sifat salbiah ieu jadi anu benteng utamana pikeun nyebut perkara anu talayak di Gusti Allah. Tah, sifat-sifat anu disandarkeun ka Gusti Allah terus teu layak aya sabriji? lipat Aya opat. Hiji, urang teu kaji atanapi teu pantes nyebutkeun naon? Nanyakeun ka Allah, Allah teh aya tanu ieu tah. Allah teh iraha ayana atanapi iraha eueuhna. baik Lamun nanya ka jelema karti ari si Mei iraha si ayana aya tanggal lahirna. Pamanan ke terus pupus ari si Mei iraha pupusna aya tanggalna kan dina batu nisan aya tina yasin aya lahir tanggal sekian wafat tanggal sekian tah Allah mah teu pantes Allah mah teu kaci teu pantes lamun misalkan ditanya iraha Allah ayana iraha Allah eueuhna sok Tuhan mana anu eueuh mimitina jeung anu eueuh tungtung Islam unggul saha nu sajeun aya Yesus aya tanggal saberapa aya di Google aya tanggalnya ya benar berarti tah kusabab sifat kidam teh kaasup kana maknana teh la awalahu teu aya awalna maka setiap anu aya awalna eta teh teu pantes disebut naon disebut Tuhan seperti Yesus teu pantes disebut Tuhan sabab naon aya awalna ari sameme Yesus aya saha nu ngurus alam dunia teu manya dunia nu aya karek Tuhan datang gitu terus ayeuna Yesus geus mat kumaha ngurusna si Yesus teh geus mawat gitu kapanan aya kehidupan masih kena jalan jelema masih kena aya nu lahir gitu kan ari Tuhan geus kumaha ngaturna kumaha coba misal kieu sakola nama si aya murid masih aya tapi guru eueuh coba kumaha acak-acakan moal acak-acakan kepsekna eueuh hancur kan kabayang teh kabayang ayeuna budak letik aya eueuh nu ngurus kira-kira bener moal moal paham teh logikana kitu tah makana setiap perkara anu aya awalna teu pantes dipake naon disebut naon Tuhan. Tah Allah mah teu pantes ditanyaan ku urang seperti iraha Allah aya. Malah Tuhan sa Allah. Ari Allah iraha ayana gitu buat jadi Tuhan. Iraha diangkat jadi Tuhan jadi punya posisi sebagai Tuhan iraha gitu. Nah, nanya gitu. Ya kan? Bagaimana gitu. Atanapi ya teh iraha Allah eueuh nangke kan bakal kiamat. Apakah Allah teh bakal eueuh oge? Tah, makana pertanyaan iraha ieu teu pantes ditanyakeun ka Gusti Allah. Kumaha cara jawabna? Jawab ku sifat kidam jeung ku sifat baqo. Geus aya urang tinggal daek ngajina. Kitu. Nya. Tinggal daek naonna? Ngajina. Tah geus aya. Jawab mun nanyakeun ari Allah iraha mimitina jawab ku sifat kidam Allah mah teu aya mimitina ari Allah iraha akhirna jawab ku sifat baqo Allah teh ngabogaan sifat baqo anu hartir teu aya akhirna gitu terus mana deh tah pertanyaan kumaha si Allah teh apakah siga urang
karena orang teh sebagai makhluk paling sempurna bentuk teh gitu. Apa kalau teh jadi agak deket-deket siga orang? Tah teu pantes nanya kumaha ari Allah teh dijawab ku sifat mukhalafatul hawa isi teu aya titik sama nah teu aya titik sama nya lain non beda jeung sakabehan anyar kami dijelaskan namun misalkan enak disebutkan beda jeung sakabehan anyar berarti ayeuna kieu aya nu ngaranna beda ari nu ngaranna beda jeung sakabehan anyar nu ngaranna teh beda meskipun beda tapi sok aya akurna ieu antara kan ieu sifat Mei jeung Almira beda teh aya akurna teh naon akurna jalmi terus AWKB itu kan tah matakna mun nyebutkeun sifat mukhalafatul hadis hartina naon teu aya titik sama nu kadua nu katilu di mana Allah teh tah Bapak pernah ditanya urusan Bapak Ustaz di mana Allah teh cenah kan aya kapan di Ganan Salim poe minggu kemarin pendak di bank benar jangan aja tapi tetap Salim da guru ditanya Ustaz Allah di mana cenah gitu kan ku sabab penyawa daya tama pertanyaan anu tepantes disebut nama kulat eta teh tepantes ditanyakeun ka Gusti Allah gitu mata teu dijawab tak Ustaz gitu bisa nggak jawab cenah kok di masyarakat nah nu sajana gitu sih masyarakat kelas nah Ustaz lagi sesat kemudian nu sajana gitu cenah bahasana dijawab kok teh Pak Allah mah dan teu butuhan tempat nu butuhan tempat mah ciptaanna urang teh urang leumpang butuh tempat teh butuh orang sare butuh tempat ngaji butuh tempat makan butuh tempat kabeh orang tidak terlepas dari tempat nah saya tuh keluar dari tempat mau bisa ada yang Ar-Rahman ala arsy istawa Allah teh bersemayam di atas arsy teh bisa orang amanan Allah teh menduduki singgasana gitu teh bisa lamun nu ngaranna diuk kudu aya bujuran kudu aya tonggongan nu ngaran diuk kudu aya naonan kudu aya bujuran kudu aya tonggongan benernya sedangkan kan Allah mata mukhalafah teu aya titik naon teu aya titik sama aja orang teh mun urang aya bujur berarti Allah mau mungkin gitu paham teh nu kaopat pertanyaan anu teu pantes teh nyaeta pertanyaan sabaraha Allah teh dijawab ku orang ku sifat naon wahdani niat ku sifat wahdaniyat dijawab yen Allah manaon teu bingbilang dina naon-nawe pada etana teu bingbilangan teh hiji dina datna hiji dina sifat dua dina sifatna tilu dina damalna teu aya duana bako teh bako ini kudrot teh kudrot ini ente kudrot dua ente langgeng dua ente hirup dua hiji dat alona hiji leuwih pas lamun orang ngaartian sifat wahdaniyah nyata sebagai sifat anu hagayah teu bingbilang teu aya bilanganana teu aya bilangan. Nah, namun nyana nyebut sahiji Allah dah hiji ge masih kana bilangan. Hiji ge masih kana bisa disebut bilangan hiji teh. Mantap nu pasna kita. Teu aya bilangan bilangan sah, teu aya bilanganna. Paham? Yes, tentang sifat salbiah. Sifat salbiah teh sifat naon cenah? Persifat anu nyabut kana perkara anu teu manawe perkara teu layak teh hiji, dua, tilu, opat. Iya iraha teh bisa dijawab ku orang ku sifat naon? Kumaha teh bisa dijawab ku sifat naon? Di mana teh bisa dijawab ku sifat naon? Sabaraha teh bisa dijawab ku sifat naon? Ku sifat wahdani. Sisi gitu aneh, wah tunduh. Yali. Tah. Ayeuna
kidam teh tadi ngabogaan makna la awal lahu teu aya awal teu aya awalna ieu teh disebutna sifat adamiyah sifat adamiyah sifat adamiyah ieu artina sifat bangsa eueuh tah salbiah teh ieu nyambung karena sifat adamiyah sifat bangsa makana teh nya hartina nu kidam teu aya teu bangsa eueuh dan teu teh nya kibako teu aya mukhalafah teu aya kiamumu binafsi teu butuh wahdaniyat henteu deui wae matakna sifat salbiah mah kabeh ieu hartina teu da sifat bangsa adami bangsa eueuh adamnya makana hartina tah kidam teu aya awal bako teu aya akhir mukhalafah teu aya titik sama kiamu binafsi teu butuh kana naon kanu nyiptakeun jeung kana tempat terus wadaniyat kitu teh teu aya bilangan dina pada naonna dina datna dina sifatna dina damalna damalna paham bangsa eueuh Yali, enak lanjut. Kidam teh ieu hartina kapanan teu aya awal. Kudus teh ieu hartina anyar. Maksudna anyar berarti naon aya awalna. Setiap perkara anu aya eta teh dimimiteun ku eueuh. Aya sapatu anyar. Kunaon disebut sapatu anyar? Tadina pasantren anyar kamarina santri anyar kamarina bisa disebut anyar teh kusabab kamarina tah Allah mah moal mungkin anyar da henteu dimimitian ku eueuh heula kitu tah kidam teh kabagi sabaraha hiji kidam hakiki kaduana kidam zamani katilu kidam nisbi kaopatna kidam tabi'i kalimana kidam illati kagenepna kidam tasyrifi tulis na imenya tulis so Nari, nu kahiji kidam babagian kidam. Kidam teh ieu kabagi genep. Hiji kidam hakiki. Hiji kidam hakiki. Kaduana kidam zamani. Kidam zamani. Katiluna kidam nisbi. Sok bari di ya, bisikan itu di jabaran. Katiluna kieu kitu teh kidam nisbi. Kaopatna kidam tabi'i. Kidam tabi'i. Kalimana kidam illati. Kalimana kidam illati. Kagenepna nu terakhir kidam tasyrifi. Ana namas kidam tasyrifi. Nu kahiji ieu kidam hakiki. Ieu teh kidam hakiki ningali. Kidam hakiki teh definisina kidam anu henteu dimimitian ku eueuh heula, anu henteu disandarkeun kana perkara anu sejen, anu henteu diheulaan ku anu geus biasa, anu henteu ti heula karena aya alasan, anu henteu ti heula ku sabab dimulyakeun. Ieu teh kasuna kana kidam hakiki. Mana contohna kidam hakiki teh nyaeta dat Allah. Ta ieu teh anu 5. Nu 5 mah ieu kabeh contohna teh makhluk kabeh. Nu 5 mah kabeh contohna mah
makhluk. Oh dina Ada nu kadua naon? kidam jamani, kidam jamani, kidam nisbi, kidam tabi'i, kidam illati, kidam tasyrifi. Nu kahiji kidam hakiki contohna Gusti Allah. Eta mah geus we. Ulah digugat, ulah dikukum pokona mah kidam hakiki Gusti Allah. Kidam anu teu aya awalna kitu we. Paham ya? Terus kedua kidam jamani. Tinggal. Kidam zaman itu ya artinya kidam di mimitiana ku eueuh anu langgeng. Ari kidam teh kan bisa disebut langgeng. Di mimitian ku eueuh lah ti heula atuh. Ti heula teh di mimitian ku eueuh heula aya na eta kidam. Kidam zaman mah di mimitian ku naon heula? Ku eueuh heula. Terus ku Allah diayakeun. Contohna naon? Surga jeung neraka. Eta langgeng teh surga jeung neraka teh langgeng. Tapi di mimitian ku eueuh heula. Sok sanajan langgeng di mimitian ku eueuh heula surga neraka berarti naon surga neraka teh makhluk anu ngaran makhluk teh si Allah kecuali naon? Allah. Meskipun kacaritakeun surga jeung neraka teh dina hadisna emang teu aya akhirna, tapi da anggar aya mimitina. Gitu aya mimitina eta kidam jamani. Katiluna kidam nisbi artina anu disandarkeun kana perkara anu sejen. Iya ti heulana kolot ya ti heulana bapana mira itu kan bisa disebut ti heula teh sabab aya budak nya budak bisa ngomong ti heula ka kolot heula keneh kolot urang ayana di dieu teh tah kitu tah maksudna. Tapi lamun misalkan kolot urang bapak urang disandarkeun tah digigirkeun ejang aki urang. Cik heulaan mana? Aki. Lamun urang ejang mamah urang direndengkeun heulaan mana? Mana? Mamah urang jeung nenek urang disandarkeun direndengkeun heulaan mana? Heulaan nenek. Tah kitu teh kidam nisbi mah sabab bisa disebut kidam teh, bisa disebut langgeng teh, bisa disebut ti heula teh sabab disadarkeun kana perkara sejen. Kudu aya perkara sejen. Aya kelas 8 jeung kelas 7. Cing. Heulaan mana? Kelas 8. Lilaan kelas 8, ti heulaan kelas 8. Berarti langgeng kana kelas 8 dipandang kelas 7. Paham teu? Bisa langgeng eta perkara lamun aya perkara anu sejen. Paham ya? Eta kidam nisbi. Contohna tah ayana budak jeung kolot disandarkeun kolotan kolot jeung budak. Kolot jeung budak disandarkeun dilaan kolot. Ayah urang jeung aki urang disandarkeun heulaan kana mana? Aki urang. Eta kidam nisbi mah kitu tah. Kidam nisbi mah kitu. Pokona mah disandarkeun data napi direnengkeun jeung perkara nu sejen. Wilana teh. Paham teh? Cing ayeuna besi jeung kai duruk. Ku kalian teh di duruk. Langgengan mana? Kai Besi. Bisa disebut langgeng teh jeung kai. Coba lamun jeung baja. Itu kan langgengan baja. Nah gitu. Langgeng teh sabab disandarkeun kana perkara anu sejen. 4. Kidam tabi'i. Kidam tabi'i teh ieu artina ti heulana hiji perkara teh eta geus biasa. 1, 2, 3, 4 contohna. Ieu hiji teh ya ieu jadi ti heula sok cing ngitung. 1, 2, 3 kabeh salam dunia kabeh sepakat. Mun ngitung pasti ti hiji. 1, 2, 3, 4, 5. Konon ieu hiji teh di ti heula sabab geus biasa. Mau mungkin ana sok upamana wanda ngitung 10, 8, 1, 4 kan itu benar. Disalahkeun pasti disalahkeun. Mending kita gitu. Tapi mun kita mah 1, 2, 3, 4. Tara pikir A B C D E pasti ti A.
Kunaon diheulakeun sabab geus biasa. Biasa. Ai kidam tobinya teh. Tabiatna memang gitu. Biasana gitu, tabiatna gitu. Iya teh hiji tah. Hiji teh tiheula sabab geus biasa, hiji mah geus kudu diheulakeun. Di mana-mana jeung RT TK diajarkeun gitu kan. Bahkan sampai meh TK ku kolot ngitung. Can bisa ngomong kolot keukeuh ngajarkeun. 1 2 ti hiji ngitan teh. Bener teh. Kunaon sabab geus biasa. Tah eta teh kaasup kana kidam tabi'i. Pahamnya? Katilona kidam ilati. Ti heula na hiji perkara karena aya alasan. Ya, Bapak. Si Meisa eta sakolana osok ti heula nya mangkat ka sakola sok ti heula nya. Tibatan si Almira jeung si Sipa. Cing kunaon ti heula? Pagi teh. Kudu pagi gitu nah. Kudu pagi tadi tuh. Karena Terus keri pada macam. Karena kiri soal terus naik angkutan umum. Terus jarakna oge kan? Jauh. Tah, si Meisa ti heula mangkat kan kidam si Meisa teh. Mangkat ti heula na si Meisa teh sabab aya naon? Alasan. Aya alasan. Tah, si Mei mah jam genep, si Mira mah jam genep 10, si Sipa mah jam 7 contoh. Jam setengah 7. Jam genep 30. Tah eta teh si Mei ti heula na mangkat si Mei ka sakola sabab aya naon? Alasan. Alasan. Jauh. Hiji jauh, kadua na memang jam masukna kudu pagi, katiluna naik angkutan angkutan umum. Tah, sabab aya naon? Aya alasan. Si Abdan teh kieu. Jai ti heula nya. Ek mangkat sakola teh. Nah ti heula ek mimpin tadarus. Ek mimpin tadarus contoh. Tah, ti heula si Abdan sabab aya naon? Alasan. Alasan. Erek naon si Abdan ti heula? Mimpin tadarus. Erek mimpin. Tah eta teh kidam ilati. Paham ya? paham. Kidam tasrifi nomor terakhir. Kidam tasrifi teh ya artina teh tingali. Ti heula na hiji perkara teh sabab dimulia. Cing. Ningali teh Bapak leumpang sareng Pak Haji Asep. Pernah teh ti heula Bapak leumpang? Pernah aja Caliweur. Pernah teh? Henteu. Cing kunaon Bapak ditukangeun terus ngaheulakeun Pak Haji Asep. Padahal Bapak bisa we leumpang ti heula lumpat. Bener teh? Cing kunaon? Sabab dimuliakeun. Sabab dimulia. Iya murid lempang jeung guru mangga buti payun. Ibu ka ibu bapak ka bututi ka ibu kepala. Ayo pares, mangga ibu ti payun. Contoh. Tah, bapak ngaheulakeun ibu kepala teh ya eta. Tah, keur asup tasrifi kidam tas ti heulana sabab dimuliakeun seperti ngaheulakeun kiai. Erek tuang we ka kolot. Yuk cenana yang tuang cek si mama cek langsung dahar apa mana mama heula langsung dahar barana mah itu bener eta teh ya tiheulakeun kalau teh tiheulakeun ek dahar teh mama sok mama heula ti payun makan sok bapak heula ti payun makan urang teh kudu kitu kudu ngamuliakeun eta teh salah satu cara urang ngamuliakeun kok Cokolot teh cenah sok we cenah aneh heula pisahkeun samuna. Masyaallah. Rencang ulah dibiakeun kabeh we. Tidak ada misalnya. Dibiakeun dia mah pas kolot rek dahar kemana cenah rencang teh ieu teh tamplok atau kumaha. Ternyata dibea. Tah eta teh ya kaasupna urang ngamuliakeun guru, leumpang ti heula guru, ngaheulakeun guru, dahar ngaheulakeun guru gitu. Nya keluar di majelis ngaheulakeun guru kunaon sabab aya anu dimulia tah ti heulana guru ti heulana kiai ti heulana ustad eta teh kaasup kana kidam tasrifi sarua kan ti heula nya sarua kan eta teh ti heula tapi berbeda konteksna tah gitu pahamnya jadi pembagian sifat kidam teh saudara Genap. hiji kidam
hakiki, dua kidam, jamani, tilu kidam, nisbi, opat kidam, tabi'i, lima kidam, mati, genap kidam, hartina kidam. Contohna kidam hartina kidam hakiki teh nyata kidam naon? teu aya awalna, Anu teu aya awal. ah, Contohna Gusti Allah, Gusti Al kidam jabani naon definisina? mimitian ku eueuh, Anu dimimitian ku eueuh heula. Ti heula eta teh ngan eueuh lah baheulana teh. Gitu. Contohna naon? surga neraka, Orang teh geus tiba heula sama meh urang geuna geus araya teh. Sama menyen jelema geus surga teh geus aya. Ti heula kan eta. Tapi tetep aya naon? Aya mimi tina. Baheula pernah Telu, kidam nisbi teh hartina naon? disandarkeun kana perkara sejen, Disandarkeun kana perkara anu saya. Contohna budak bab ti heulana kolot lamun disandarkeun ka budak ti heulana aki karena disandarkeun jeung bapak ti heulana nenek karena disandarkeun jeung pokoknya kudu aya ieu we kudu aya naon kudu aya perkara sejen kudu disandarkeun aya perkara anu saya sejen, opat kidam tabi'i mah hatina kidam tiheulana anu geus biasa, karena geus biasa contohna naon karena geus biasa, ti heulana nomor hiji tibata nomor 2 tilu opat, ti heulana nomor 2 tibata nomor til lu, ti heulana nomor tilu tibata nomor at, ti heulana huruf A tibatan huruf b, ti heulana huruf B tibatan huruf c, tah eta teh ti heulana anu eta eta sekarang geus naon geus biasa geus tabiatna kitu di mana-mana genan salam dunia ge pasti gitu diajar ngehitung ke Amerika diajar huruf ke Inggris diajar ngetang naon nyebutan angka ka Cina da ti hiji lain bapak geus pernah ka ditu da memang da ka ditu mun kudu make duit tinggal itu na oh da bener kabeh ge ti hiji heula hitung mah mun nyebutkeun huruf ti naon heula ti huruf ahe 5 kidam naon piranti, hidam el naon teh hartina eta tiheula karena aya alasan, karena aya alasan, cing contohna naon Nisa, kumaha coba jelaskeun Nisa berangkat sekolah nanti payun karena aya alasannya eta gerakna jauh, jawab atuh, sok terus lanjutkeun maneh orang, ji sabab jarakna jauh terus kaduana kudu di dituna pagi. jadi tengah kudu pagi tiluna naik angkot, naik angkutan umum teh kita sabab aya alasan kagenap kidam tasrifi tiheula sabab dimuliakeun, ti heulana hiji perkara sabab dimulya contohna Bapak ngaheulakeun kiai, ngaheulakeun kiai lempang tibatan urang ngaheulakeun kiai makan tibatan urang ngaheulakeun kolot urang makan tibatan urang eta ngaheulakeun ti heulana kolot lempang dahar kiai lempang dahar makan kitu ti heulana eta teh sabab naon ku urang teh dimuliakeun paham ya pembagian sifat kidam terakhir dalil ningali dalil teh ieu kabagi sabaraha dua, hiji dalil akli, dua dalil akli, cik dalil akli dalil naon ieu akal, dalil akal dalil nakli dalil naon ieu dalil hadis atau Quran, hadis atau napi dan Quran, Quran atau napi hadis nah tinggal dalil akli kabagi sabaraha dua, hiji aya dalil dua aya dalil tafsiri ismali sama tafsir tingali ieu kabeh sifat anu 20 lamun ku urang di dalilan ijmali tah dalilna ieu kabeh sarua ti wujud nepikeun ka akhir kitu tah ieu teh dalilna teh wujudul alam ayana ieu alam, kabeh ya minimal kudu apal ieu ijmali kabeh jelema minimal kudu apal ieu namun ditanya gitu ari Allah ngabogaan sifat kidam boga naon dalilna ditanya kita kurang teu bisa kabeh jelema bisa dosa teh jelema teu bisa ngajawab tah
tinggal dalil ijma minimal iya kabeh jalma kudunya wujudul alam ayana iya alam ditanya naon dari sifat wujud ayana iya alam naon dari sifat kidam ayana iya alam naon dari sifat sama ayana iya alam wujudul alam Eta handapna wujudul alam ayana iya nu kadua ieu dalil tafsili dalil anu terperinci tapi mah anu umum ijma mah ieu terperinci tafsir teh ya tinggal di kata-katana lamun Allah teu kasifatan ku sifat kidam pasti Allah butuh kanu nganyarkeun lamun kitu nah, lamun Allah butuh kanu nganyarkeun maka pasti terjadi dua perkara. Ulangi, lamun Allah teu kasifatan ku sifat naon? Kidam pasti Allah teh butuh kanu nganyarkeun, butuh kanu ngayakeun atanapi kanu ngayarkeun. Lamun Allah butuh kanu nganyarkeun, pasti terjadi dua perkara. Mana deh dua perkara teta? Hiji naon? Cing bisa baca tak? wujud Daor. Si pagi sekadang. Acan. Nu kaduana tasalsul. Hiji terjadi daor. Dua terjadi tasalsul. Iya, lamun teh Allah kasifatan, lamun Allah teu kasifatan ku sifat kidam, maka Allah teh butuh kanu nganyarkeun, benar? Sepakat? Lamun Allah butuh kanu nganyarkeun, pasti terjadi karena dua perkara. Lamun Allah butuh kanu nganyarkeun, pasti terjadi dua perkara. Hiji naon? Daor kaduana tasalsul. Tasulsul. Tiari daur teh iya tah tinggal daur mah ieu teh mengulang terus puputeran Allah hiji butuh ke Allah dua Allah dua butuh ke Allah tilu Allah tilu teh butuh deui ke Allah hiji gitu muter terus paham ya daur ya muter daur teh terus gitu tah muter Allah hiji cenah Allah hiji teh butuh ka Allah dua da kudu dianyarkeun Allah hiji teh ku Allah dua Allah dua geunan berarti butuh kudu dianyarkeun ku Allah tilu ari Allah tilu kumaha Allah tilu geunan butuh naon dianyarkeun deui ku saha teh Allah hiji cing hati mah moal mah nya aya Allah sering nganyarkeun Allah hiji nganyarkeun ka Allah dua nganyarkeun ka Allah tilu nganyarkeun ka Allah hiji deui terus gitu saling membutuhkan Allah teh siga orang sadeng pantes saling membutuhkan da orang mah bersosial bener bersosial orang mah Mira butuh ka Meisa teh suatu saat butuh ka Sisipa teh suatu saat butuh deui ka Kamila eta mah geus rumus lamun Allah teh kitu teh ka arti dua tasalsul Allah hiji butuh dianyarkeun ku Allah dua Allah dua butuh dianyarkeun ku Allah tilu Allah tilu butuh dianyarkeun ku Allah opat butuh ku Allah lima butuh ku Allah genep butuh ku Allah 7 8 salapan 10 11 12 napikeun ka isukeun ieu moal tamat ngitung tah lamun terjadi lamun tasalsul iya teh lamun tasalsul jeung daur terjadi daur yang tasalsul terjadi ya itu mustahil maka tetap Allah mah wajib kasifatan ku sifat kidam paham sok cing jelaskeun paham teh sifat tah nah anu akli tafsili jelaskeun sok sabisa sok calon ialin ustad ahlin sok atuh tah sok jelaskeun ya nu bisa jadi calon sok Mira Gimana? tah jelaskeun ya
Naon kita Dalil akli anu tafsir. akli entar sih kidam. Oh. Lamun Allah teu kasipatan ku kidam, pasti Allah butuh kanu nganyarkeun. Lamun kitu pasti terjadi dua perkara. Kahiji nyata daur. 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 Terus Daur. Kaduana tasalsul. Sing bener ngobrol tasalsul. tasalsul. Daur teh nyata Allah hiji butuh ke Allah dua, terus Allah dua butuh ke Allah tilu, terus Allah tilu ge pasti butuh ke Allah hiji. Jadi pemutaran betul ya. Tah namun tasalsul mah Allah hiji butuh ke Allah dua, terus Allah dua butuh ke Allah tilu, Allah tilu butuh ke Allah empat, terus pokoknya mah teu beres-beres. Nah, Cocok jadi sama. bisa. Terakhir, dalil anu nakli. Ya bisa Al-Qur'an, bisa oge hadis. Lam yalid wa lam yulad. Allah mah teu beranak jeung teu diperanakan. Tah dalilna sifat kidam. Heula kitu tah moal aya Allah dua, moal aya Allah tilu, tasalsul. Kita paham ya? Nah, itu penjelasan tentang sifat kidam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Pademan. Lam yalid